Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Karena bari rikat ngajerat kaluhur sedengkeun ruyung kawungna kapaksa dibabukeun kana sirah Darwita. Tapi Darwita ngagentak ngadangheak bari sateka pola. Nyabatkeun bedogna dipake nakis tapi kalawan teu katiten sakirat ruyung kawung teh robah sasaran dipake ngarojok dada lawan. Barang jengkarna nincak di taneuh. Badan Darwita ngajengkang ngarasa teu tahan. Dadana ditotok ku ruyung anu nahun anu antukna manehna ngagebru ngan teu we nepi kana karak bengkang mah. Lantaran manehna rikat nunjelkeun bedogna kana taneuh. Lain oge murid kakasihna Ki Jatun. Di lalawa kontak Sumandra nyaeta di Cikupa geus kasohor geus puguh di Nangkaruka mah pakenging sarta Cihike Bangbelas ka Bungbulang maehna teh geus kakocap minangka hiji jago anu langka tandingna. Akhir-akhir manehna sabage murid kahijina ngalaman ragrag ku budak satepak anu moal salah deui lain bae manehna anu bakal nandangan wibirang tapi guruna oge pasti bakal kababawa. Komo deui ieu mah elehna teh ku karna pisan incuna Aki Muresid anu memang musuh gerotna Ki Jatun anu jadi guruna. Teu make ngalilakeun deui Koejat Darwita hudang kalawan ngebrehkeun sikapna anu leuwih galak tibatan tadi. Seak maehna narajang deui. Tapi karena anu memang geus ngarasa leuwihnya ka dirina sakali ieu mah mapag panarajang musuh teh henteu dibawa ulin. Ruyung kabungna bener-bener mangrupa hiji pakarang anu hese di ungkulanana. Pinuh ku gerak tipu anu teu kurang-kurang matak ngabayakeunana anu daek teu daek Darwita jadi kawalahan oge. Mimiti manehna ngarasa seber. Barang geus aya 2-3 kalina congo ruyung anu jeu lawan. Suning teu disangka-sangka datangna. Mimiti ruyung teh rek notog sirah. Darwita nakis ku bedogna. Tapi mata kacidang ngaranjugna lantaran sakilat naker karena nakis kuleungeunna sedengkeun ruyung kawungna terus nyuruntul rek notok dada. Darwita kapaksa ngejati barengan ku nyabatkeun bedogna. Nu diincer iga burung musuh tapi karena kalawan sajrelat kana cingkrak kagigir bari ngababukeun ruyung kawungna. Darwita kesit tarik deui bedogna anu saterusna rek dipake nobros beuteung tapi karena teu eleh kesit bari luncat kaliwatan bedog leungeun kencana meupeuh pigeulang sedang ruyung kawungna ngahiuk notog iga burung anu tumerapna ka Darwita geus teu bisa naon-naon. Iwal ti manehna kudu pasrah. Congo ruyung ngagetruk kana iga burungna. Anu antukna manehna ngajaweul bari Kiburia Bunceli. Tulang iga karasana asa potong. Sedang rasa seueur nyelek kana angeunna.
anu sanajan teu ngutahkeun getih oge tapi eusi beuteungna anu memang geus dipinuhan ti samemehna tungtungna ngaburusut kaluar deui. Tapi Darwita taca ngarasa boboleh. Sanajan wawanena mah geus mabur leuwih ti satengahna. Manehna rikat hudang deui. Anu saterusna nyamberkeun bedogna rek ngahanca igalawan. Karena ngan ukur ngageser jejengkalan. Saca kalawan teu disangka-sangka dengan kencakarna ngablesat kana dada lawana dina gerakan caladi noktrok anu daek teu daek. Darwita kapaksa ngalengak sarta ngalaman utah uger deui wae. Malah sakali ieu mah leuwih parana lantaran manehna nepi ka ngutahkeun getih hirup lamaran sagala. Salah andika teu beunang disabaran atuh karena bari ngagentak nyamperkeun anu jilawan hegu manehna teh dicengkatkeun cenah diuk disaranekeun kana tuurna dadana diurutan bari getihna anu ngalembereh tina sela-sela sugutna teh dibersihan. Geus kitu regeyang legu manehna dipangku dibawa ka anu ieu sok digolerkeun. Moal naon-naon baraya. Engke oge andika sehat sabihar-bihari deui. Andika mah teu nyaho diringeus sakitu kaula mah kalawan ngan sakadarna. Bari teu terus jeung hate. Tapi andika mah kala kasiga anu rek mateni geuning karena nyarita deui. Sangeus neuteub sakedeung ka musuhna anu keur haharegungan keneh. Leos manehna indi ti dinya. Maksudna mah rek kagancangan balik ka imahna. Saeutik oge manehna teu mireungeuh yen aya anu ngawaskeun tita tadi. Nyaeta si Turkim anu keur waktu tadi ngabantuan Ki Obing ngahurup ka manehanana. Sanggeus karna jauh satageus teu katenyo deui. Regeyeng we Darwita teh ku si Turkim dipanggul. Anu maksudna marek dibawa balik ka imahna. Atuh karna ti tadi oge teu luak lieu. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen Darwita teh saterusna mah dipanggul ku si Turkim dibawa ingkah tidinya. Ari karna sadatangna ka imah barabat we ngadongengkeun lalampahanna anu cikeneh ka karakarandapan. Timimiti galungan hareupeun tukang cendol terus dipegat di jalan. Dardeui galungan jeung hiji jalma cenah ngakuna murid musuh akina. Tapi manehna teu nyahoeun saha-sahana lantaran tadi teu kungsi tatolopek heula. Wah salah deui muridna Ki Jatun. Memang teu salah deui marina teh musuh gerot Aki teh jalu. Sanajan Aki teh geus aya 2-3 kalina ka manehna ngajak badami supaya perkara anu geus kaliwat aya 10 taun teh geus we tong perlu diungkit-ungkit deui. Geus aya sabaraha kali mah Aki teh sanduk-sanduk. Oh minta dihampura ka manehanana lantaran rumasa Aki teh boga dosa jeung kasalahan. Tapi manehna keukeuh we hayang ngarengsekeun ku jalan kekerasan. Sama sakali manehna teh teu daekeun dibawa babadamian atawa jalemas teh. Memang upama seug ngingetkeun kana dosa mah Aki teh boga dosa anu kacida gede najang. Tapi tengandung hati yen dosa Aki teh teu bisa ditobatan atawa teu bisa dihampura. Pangeran oge geuningan teu nutup lawang tobat satungtung manusia gumelar keneh mah di alam dunya. Natrat dawuhanana dina Al-Qur'an, Innallaha Ghafurur Rahim. Tapi ari tekadna Ki Jatun mah
Teasna alah batan batu karang. Nah, teguhan teu. Main nama keukeuh we butuheun ku nyawa aki. Ngalantan maehna teh teu bisa ngaragrageun aki. Anu madak ayeuna aki masih kene bisa kumelendang. Da cacakan upama pangabisa aki aya di sahanapeun. Manehna we di baheula oge meureun aki teh geus. Diruang deui moal bisa papangi heula jeung hideup. Aki Mursid mere penjelasan anu saterusna manehna ngahuleng bangun anu keur nginget-nginget hiji kajadian anu memang geus kasida heubeulna. Waktu manehna keur ngorakeneh malah sameme tepung jeung indungna pasuta. Lakon anu ju anom panginten nyakinya dugi ka ayeuna masih keneh kateterasan rupina mah perkawis anu teu kinten abot tanyaki karena bari neuteup ka akina jelas manehna teh hayang nyaho kumaha pasoalan anu sabenerna ngan airek togmol nanyakeun mah teu wanian karena teh nyaralakon baheula teh sarjang malah sabemeh aki ngahiji jeung nini hidup eta teh. Oh, aki oge keur bubujangan kene harita teh. Tah di harita mimitina aki pasendatan jeung kejatun teh jang. Lain lantaran parebut bubur kacang lain. Eta mah kalakuan eta we meureun anu ngewa ka aki gitu. Aki Mursid narik napas jero samu beratna keur rek kamimitian cumarita teh. Kop kana lumur bato kalapa. Rogot masahan heula ti corona anu ngareda karasa seuseut. Panginten tos teu kinten lamina aki. Nah asal tehnya ku abong deui nepi ka ayeuna masih diungkit-ungkit deui. Oh nyata pugu ya. Ngaran-ngaran manusia memang agi geus poho-pohoan janten-tena. Tapi meureun ari Ki Jatun mah beda deui. Sigana satungtung maksudna tacan kalaksanakeun mah tetep we hatena ngagremet. Hayang mulangkeun ka nyeri pikeun nebus nyawa Nyi Sarti. Saha Nyi Sarti teh ki? Bebeureuhna Ki Jatun anu teu kungsi kalaksanakeun lantaran kaburu kapegat ajal. Eta teh aki anu jadi gara-garana kitu jang. Reg Aki Mursid eureun nyaritana. Ngabasehan liti corona anu geus mimiti seuseut. Sedengkeun karena teu wani barang tanya naon-naon. Ngan ukur tembong riuk beungeutna bangun anu geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kumaha jucungna. Atuh nini amah ti barang prung ngadongeng oge jongjon we ngebulai nyepah. Teu bangun heran puguh mahena mah geus nyahoeun kumaha lalakonna Aki Mursid waktu keur ngorakna. Kawasa wae memang geus titis tulis ti Gusti Maha Suci yen aki teh kudu ngalakonan hiji kasalahan jang. Anu teu wudu matak nimulkeun kaduhung saumur-umur. Oh, keur waktu aki mejehna belekasan jang gitu jang. Aki teh kapincut ku hiji awewe ngaran teh Nyi Sarti. Tukang metik di kontrak Cikupa teh sarjang.
harita mah Nyi Sarti teh kaitung pangmencrangna Jang. Oh baheula kitu bintangna mun jaman kiwari mah hese neangan bangsana. Pokona mah lewat si Andin atawa Elisa mah mun jaman kiwari mah kitu Jang. Harita teh haki teh yang denyangka saeutik oge. Ye Nyi Sarti teh kabongohan Ki Jatun, kabogohna Ki Jatun gitu. Ongko-ongko we aki teh mika hayang. Sakitu teu dilayanan kumanehna. Ngaran masih ngora Jang. Boga hate anu dipangaruhan ku rasa sombong. Sarta boga rasa dir tur takabur. Anu antukna diri aki teh hese naker dibawana kana jalan pibenereun teh Jang. Aya istilah tungu di larung catang dirumpak teh heueuh aki baheula ngalaman Jang. Lamun aya anu macam-macam ka aki teh sakina lo jual beuli ku aki mah. Murugul aki teh ngaberung dibawa nafsu Jang. Sakitu teh sirikeun Nyi Sarti teh nampik sapa jodogan ka aki. Da keukeuh we ku aki digoda diheuleuyan. Dihirudan. Da eta keukeuh hate masket. Bogoh teh katotoloyo teu bisa dibangbalerkeun. Atuh da pangawakan Nyi Sarti baheula neuh. Peungkeur teh. Lamun leumpangkeun ke kat. Leuh. Pan sempong ngacet deh, eta Jang siga nu muir si imitna teh Jang. Sakali mangsa waktu aki teh balik ti Cikupa Jang. Aki paingkeun kalabat cereumeuh nya aki. Aduh senang aki rumah aki keur ngora mah Jang. Tah dumadakan di jalan ari gok teh tepung jeung Nyi Sarti. Puguh we pikeun aki mah teu beda ti di mumanggi gitu Jang. Ku anta parah di manehna ku aki teh digoda. Mimitina mah dilemesan ku aki teh sugan we hatena lilir ka aki daek ngalayanan gitu. Tapi barang manehna keukeuh nampik satabari jeung ngaluarkeun caritan-caritaan anu peureus. Rungseb karasana kana hati aki. Aki teh lain di ngarasa ngenes na atuh Jang. Sata perihna eta ku omongan. Teu talang teh karawak we manehna teh ku aki ditewak. Maksudna mah rek dipaksa pirusa ku aki teh. Bongan geus wani-wani ngahina nganyarikeun. Tapi manehna leuwih keusik. Ngabelecet balik deui Jang. Rupana wae manehna teh bakating ku kasieunan da harita teh ku aki manehna teh terus dibebari kitu Jang. Atuh ari korobasi manehna labuh kana gawil. Gugulutukan teu beda we ti batu harita mah. Ngan ukur kapaihan manehna teh Jang. Tapi barang geus dianterkeun ka imahna rupana bakating ku baluas atawa memang geus kitu kuduna tutulisan ti ajal di manehna teh terus geuling ripuh Jang. Geuling ripuh naker teh Jang Nyi Sarti teh. Ngan menang 3 poe ka 4 poe Nyi Sarti teh nepi ka titis tulis di pulut ku Rahayu Jang. Hal ieu teh rupana Ki Jatun nyaho yen pangna Nyi Sarti labuh kana gawil teh lantaran diudag-udag ku aki. Dina poe Nyi Sarti dikurebkeun teh manehna mah ngadon ngontrol ka dieu Jang. Anu saterusna ngajak galungan ka aki teh. Atuh geus teu bisa dicegah deui derwe aki jeung manehna teh begalan pati. Ngan tetela manehna teh teu bisa ngungkulan pangabisa aki Jang. Bari boboro tu getih manehna mangpret kabur Jang. Tah
panjangnya kinya. Oh, pengalaman Aki. Saparantosna kitu kumaha kita? Kilu bulan ti harita torojol deui maehna teh nyampeurkeun. Kawasna wae masih kene penasaran ka Aki ya. Tapi manehna tetep teu bisa ngelehkeun Aki. Sanajan kitu hatena mah keparem-parem keukeuh hayang ngabinasa. Dihitung-hitung geus aya kana 5 kalina Aki jeung maehna ngalakonan galungan teh jang. Tapi tetep Aki anu aya dina kaunggulan mah. Tah, terus ke dieu teh jang, mangga Ki. Geus kitu mah Aki make boga rasa karunya ka manehna jang. Nya dina hiji poe mah ku Aki maehna teh diajak badami. Pokona mah Aki teh deuk minta dihampura we tina sagala kasalahan. Rumasa Aki teh geus nyieun dosa ka papada kaula jang. Tapi rupana tekadna Ki Jatun teh geus teu bisa robah deui jang. Tetep maehna teh hayang ngabinasa pikeun nembus nyawa Nyi Sarti anu geus teu aya di kieuna kitu jang. Tah kitu jang marga lantarana teh rupana wae sanggeus aya kana sababaraha taunna manehna kakara inget deui kana pamaksudanana. Kawasna sakali ieu mah maehna teh henteu nyorangan jang. Tah kitu jalu dongeng Aki baheula. Oh, Aki lumasa boga dosa ka pangeran. Anu pikeun Aki maka cida bingung nah. Nya kumaha nobatanana jang. Nya rasa kaduhung anu matak ti baheula Aki teu woleh-woleh minta dihampura ka Ki Jatun gitu jang. Namun Aki babi raos abdi mah wayana Aki ngarumaoskeun anjeun oge kana kasalahan sareng ngaraos kaduhung anu taya wates wangeun Aki. Piraku Gusti Allah oge teu ngahapunten kana kelapatan Aki. Margi ieu teh sasaatna mangrupa hukuman batin anu teu kinten abotna Ki. Karena ngagedean hati anu jadi Akina lantaran kabireungeuh Akina teh ngadadak nguyung pinuh ku katugeunna jeung kasedih hatena. Memang bener nana salilana Aki teh ngaranapan tekanan batin anu karasana ku Aki teh beda ti hiji hukuman anu kacida beratna na. Tapi rupana hukuman ieu teh tacantang tu iraha beakna ya. Malah ayeuna mah asa beuki kacida beratna. Lantaran rupana Ki Jatun masih kini tacandaikeun ngahampura jang. Semuhun padahal mah daya untung na ngagugulung nafsu umar-amarah teh nya Ki. Ku Aki oge geuning karaos sakitu abotna. Tak kitu dume pamadegan Ki Jatun mah hutang nyawa kedah dibayar ku nyawa deui. Oh, memang geus jadi sifatna manusia jalu. Manusia anu teu bisa ngadalian hawa nafsu. Ya, moal teu kitu pamadeganana teh jalu. Akhirna badan anu katempuhan lantaran kasasar lampah. Anu matak dina sagala hati kudu kacida ati-atina ya. Ulah tinggalun tina ijiran jeung itunganana. Komo hidup masih keneh ngora jalu. Yang ngora umur,
yang ora pengalaman omat jalu bepejeh di aki salilana teh kudu hati-hati pisan sajeroning rumingkang di alam pawenangan ngajalankeun dharma bakti salaku kawajiban jalma hirup jalu dharma bakti nukum hatea aki karena memang tacan ngarti